tapi mustahil jelema leutik jadi jelema gede teu kenging kitu kangge Allah mah masyaallah kana upami tos berkehendak pasti bakal bukti. Kapan tadi kayak gitu ngobrol orang teu mungkin negara yang merdeka. Tapi tak kalau Allah berkehendak mah bukti. Dina waktos urang barang suhunkeun ka Allah tina ladang nyaksi maka bakal janten kakuatan iman oge bakal janten kakuatan doa bakal janten tambih-tambih sungguh-sungguh urang sadaya barang suhunkeun ka Allah taala. Lumawi para nabi ge sok kitu sanes teu percanten kana kuasana Allah urang ge percanten teu aya nu maha kawasa kajabi Gusti ya dzal jalali wal ikram dan anu maha agung dan anu maha gagah dan anu maha bageuran sagalana aya di Allah Subhanahu wa taala. Tos yakin tos percanten tapi beda keyakinan kapercantenan diri urang ladang keyakinan nu tanpa kasaksi jeung keyakinan nu ladang kasaksi. Urang nguping jalmi katabrak dugikeun ka badana ramuk lebet patuanganna kaluar nembe nguping nembe wartos urang langsung muringkak bulu-bulu komo deui upami naon nyaksian cecep kunaon teu mah teu mirasa nah kunaon abdi nyaksi pisan tuh nu nembe nguping beritana mah teu mugikeun ka jadi rasa kitu ngan saukur muringkak tapi nu nyaksi nama aya kalahna sanes sungkul muringkak tapi ngabuah jadi reaksi-reaksi dina dirina. Janten para nabi para rasul saestu percanten kana kawasana Allah urang ge sami percanten kana kawasana Allah tapi upami tos nyaksi mah kakuatanana bakal benta. Urang uningan Nabi Zakaria alaihi salam anjeunana gaduh kahoyong mupatali sareng Allah. Anjeunna hoyong dipaparin ku Allah dipaparin turunan. Namun dugikeun ka yuswa 80 tahun Nabi Zakaria teu dipaparin turunan. Tos lami rumah tanggina bojona tos dugi 58 tahun tapi anjeunna teu acan dipaparin turunan. Cung 58 tahun. 60 tahun aya. Cung sa tos langkung, tos sarapun. Tos sarapun. Hetangan urang teu mungkin garuna turunan. Tapi da ieu mah 58 60 tahun tos garana turunan sanes sungguh putra akan geus putraan deui putrana ge. Incu bahkan geus buta. Bani bunga teh kaalaman salepikeun ka bogana boga buyut. Hadirin sadayana ulah bunga teuing. Naon sababna umur urasa beuki sepuh. Nabi Zakaria alaihi salam anjeunna gaduh kahoyong hoyong gaduh putra tapi anjeunna sadar diri yuswana ge tos 80 tahun. Bapak-bapak sadar 80 tahun? Saya 80 80 alhamdulillah urang hadir mudah-mudahan panjang semua. Diri sadayana kira-kira kuat kene ada bawa putra. Terus la haula wala quwwata. Diri sadayana tapi kan ari kahoyong mah urang teh kahoyong mah normal sadayana bilaras gitu. Nabi Zakaria ge kitu. Lami Nabi Zakaria hoyong gaduh putra. Ngadua ka Allah kosong namun dina hiji waktos anjeunna
anjeunna nyaksi. Prosdina awal surat Ali Imran ya bahasan cerita keluarga Imran. Siti Hana gadung putra istina Imran namina Maryam anu putrana teh kenging nadarkeun ka Allah. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Nabi Siti Hana nadar ka Allah dina waktos karaos patuanganana aya naon janin aya hamil ngaraos hamil anjeunna nadar bahwa ieu dina patuangan bade dijantenkeun muharrar. Terang muharrar teh jalmi anu ngawakafkeun dirina calik di Baitul Maqdis, calik di Masjidil Aqsa, ngahodim kana agama, hakikat ngahodim ka Allah Subhanahu wa taala, henteu nguruskeun patali urusan dunia. Upami ayeuna mah marbot ayeuna. Tapi asa kirang sae nya para Nabi Zakaria disebutna marbot. Janten Muharram teh seueur waktu sarita Muharram pangsepuhna teh Nabi Zakaria. Janten Muharram. Janten jalmi-jalmi anu ngabdikeun diri, ngawakafkeun diri salik di Baitul Maqdis. Eta Muharram. Nah, sadayana eta Muharram teh pamoga. Janten nu ngabdi di masjid teh pamoga. Nah, Siti Hana anjeunna nadar ka Allah kitu teh inni nadartu laka ma fi batni muharram anjeunna isyarat bahwa hiji bakat ku hoyong gaduh naon putra teras tos karaos gaduh putra anjeunna bersyukur ka Allah ngalangkungan ieu putrana bade dijanten diwakafkeun ka Gusti Allah kitu we lempeng diwakafkeun ka Gusti Allah janten nu ngurus Baitul Maqdis saja binti eta aya isyarat Siti Hana. Naon isyarahna hadirin sadayana kulantaran sadaya Muharram pengurus Baitul Maqdis teh pamegat anjeunna ge gaduh harapan eta nu lahirkeun teh hoyong naon hoyong pamegat. Nah ari gubrak lahir teh istri wa tuha Musa wa samaituha Maryam gubrak lahir teh istri dinamian besaha Maryam. Kulantaran tos aya nadar bahwa eta murang kalihna teh bade dijantenkeun Muharram atau sanaos istri dipangku ku Siti Hana ya didukung dijajak ku Imran sumping ka Baitul Maqdis disanggakeun ka para Muharrar ka para pengurus Baitul Maqdis seueur para pengurus Baitul Maqdis di antawisna aya Nabi Zakaria pas sumping kadinya katinggal bersinar dina rarayna maka diparbutkeun ku para Muharram ku abdi diurusna ku abdi orang bareng ku abdi diurusna ku abdi diurusna ku abdi diurusna maka saratos kitu diundi hakikat pilihan Allah kedah ku Nabi Zakaria termasuk Nabi Zakaria teh pangsepuhna oge mangna deui tenang ikhlas bisa tekan ini dari di pasian dongeng matu sarereannya tembujeng urang kali tembujeng sepuh urang kali mah pan anteng di pasian dongeng urang kali macan nyamuk teraskeun ieu teh pokona 7 menit teh ke setengah jam deui ka kanca ketos jam 8 mah karena sama kan itu karena sama dipanggilnya ke sekali ewa itu ingin dibubarkan ya ingin dibubarkan luar naon jalan dan luar lagi syiar agama Gusti Allah bangga bahagia tuh pokoknya menjalma rek yang goreng teges katutup ya nama kaditu panggung keur ngobrolkeun agama kadieu panggung rek ngobrolkeun agama nyalina makan sia eta kapan
Diri sadayana tapi da geuningan najan ti dipegatnya nu moncor mah moncor leres teu ke da jalma teh moal ka surga kabeh moal ka neraka kabeh ku Allah geus nyiapkeun surga sareng nyiapkeun neraka nu ieu sing ka surga nu itu sing ka surga nu nyalina sing ka surga sarua mudah-mudahan ke diri sadayana berkah kapannya ari ngupingkeun ngaos mah najan ngan saukur ngupingkeun saluan salewat tapi mudah-mudahan janten bahan hidayah komo atuh ngupingkeun ti awal dugikeun ka akhir bari ningali jeung nyaksi kana kasepna ajenganna mah eta diragu atuh bahan hidayah lu saluan salewat ngingkeun hidayah ngingkeun ilmu matak aya kalana naros kok ka abdi naroskeun kieu saurna kumaha cenah hukumna maling ilmu leuh maling ilmunya haram cenah maling ilmu maksudna ilmu kumaha abdi nuju ngalangkung ganu unek-unek dina manah pertarosan pas pangarsa nuju ngaosna eta pertarosan unek-unek teh kawalar berarti ilmuna dipaling cenah ku abdi kumaha ta eta teu naon maling ilmu kitu mah ngan beda sae mah teu kenging maling ilmu kitu mau ieu dikaluarkeun teh deui teu tiasa suping hoyong ngiring naon hoyong ngiring ngadangkeun hoyong ngiring ngaos namun saena mah suping nah geuning kitu bilih aya nu kirang jelas suwantena bilih direbut ku jin iblis dina rebut ku tilana kitu lah para itu ya rupana ayeuna sapotong ka kupingna teh wah eta teh bahaya muali mah ilmu sapotong mah tong boro ilmu si eta ge sapotong mah tuh nih 17 tahun kagigir teras kena tadi teh tuh geuningan dicana belok satening itu silap deui mah tadi teh Nabi Zakaria mau dibuka ayat oh iya baca nyalirana Quran dina waktos Nabi Zakaria nyanak ka Siti Maryam dicanak ka Siti Maryam ya ku Nabi Zakaria eta Siti Maryam dicanak ka luhur masjid disimpen di mihrab masjid di luhur diurus Nabi Zakaria ge ganu mihrab da sami muharram ya Nabi Zakaria mah dihana Siti Maryam di luhur upami bade kaluhur teh naik kana taraje nah teu aya tong bujeng istri tong bujeng pamengget tong bujeng saha teu aya nu wantuna naik kaluhur naon margina Nabi Zakaria teh jalmi terhormat selain daripada nabi dan rasul ajeuna jalmi disegani tong bujeng keluarga anu biasa ku rekan-rekan muharram Nabi Zakaria disegani nah Nabi Zakaria dengan hiji waktos naik kaluhur moal anak naik kaluhur ninggal Siti Maryam giringan sedayana ninggal Siti Maryam pas muka panto aneh wajada indaha rizqa geuning di lembet teh aya tuangeun kaget ka Nabi Zakaria banyak orangnya naon tuangeun wah panginten aya nu sumping kadinya teu mungkin pasti bakal kasaksian ku Nabi Zakaria saha ieu di mana ieu padahal orang dan hebatna Nabi Zakaria dan Nabi sareng Rasul ditaros qala ya Maryamu anna laki hadza hei Maryam ada orang ditaros di mana ya tuangeun lain moal ngawal Siti Maryam qalat hadza min indillah ya teh sumping ti Allah disumpingkeun ku Allah di surga kaget Nabi Zakaria tah kitu Nabi Siti Maryam ngorok keneh biasa naon biasa nyari keajaiban sanes keajaiban nah ieu nu jadi dalil nu jadi dasar
kunaon aya kalana sepuh-sepuh urang ngobrol ka urang kali kaonnya sanaos tengantosan walerang dan namina ge urang kali tapi yakin nu diobrolkeun ku diri urang kakuping ku urang kali teu kakuping ku kuping anu ieu kakuping ku kuping anu ieu sanaos eta urang kali alit keneh teu kenging dicanak kana tempat kana riungan anu aya suanten anu arawon sabab bakal lebet kana manah urang kali sanaos urang kali teu acan biasa ngobrol. Tuh Nabi Zakaria kayak gitu. Nging dipaksa urang ah bae nurutan Nabi Zakaria ditaros ku urang dipaksa ngawalor teu kenging. Itu kunaon teu sapertos Siti Maryam. Dan benten eta mah benten deui. Urang ngobrol sareng urang kali saurang teh sing soleh, sing soleha, si kasep, si geulis, najang budak kana goreng patut. Tapi dah kitu geningnya, punten. Murang kali urang sareng bojo urang, sareng saroge urang dina soca urang benten. Upami ka urang kali, maaf, najan urang kali urang teh teu kasep sakasep urang kali batur teu sageulis geulis urang kali batur tapi disimpen dina soca urang sareng naemutan urang teh katinggalna kasep katinggalna geulis katinggalna sae lintuh bunga bangga ku lintuhna katinggalna begang bunga bangga ku begangna kana manah urang teh itulah disebutkeun Rahman Rahim nu janten orang tua dititipkeun ku Allah dina manah urang kana janten urang kali benten sareng kacaroge ka bojo sawihna upami caroge ningali ka bojo kos lami rumah tanggana tiuwi najan sageulis kumaha istri urang nah ningali jahe mah sageulis keneh itu sami sareng